Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patapang deui sareng Mang Ajat Sigarantang ya. Ayeuna bade aya master ti Kawali ya bade ngadamel tali untang sauna teh tata cara teh tutorial tara ngadamel tali untang. Ieu master kanca atau master nilem, master naon Mang? Nila, Master Angga. Iya, Master Angga. Saya teh Mang Kurnia namina teh nya. Iya. Nya Mang. Iya Mang Kurnia, iya Mang Ajat, Mang Yono kemana? Oh, gua di tukang. Lah, mantap. Kenangan ieu. Tah, urang cekidot ieu ayeuna kumaha tata cara ngadamel tali untangna. Kayak ku abi bade dicaketkeun nya. Iya. Tata cara ngadamel tali untang biasana lamun teu make swivel gitu atau napi kenceh dina ngadamel tali untangna langsung wae tiasa ku kenurna langsung. Oh, kenurna langsung iya. Bade sabara beulit nama sakahoyong minimal genep beulit. Tah terus lamun geus dibelitkeun anu handapeun curug dilebetkeun kiri kanan curug dibetot ya, betot telangkung kahoyong urang nah hoyong useup 2 useup 3 nah, upami useup 2 mah pantes kieu upami hoyong useup 3 nya tah kurang ngukurkeunna kirang langkung 30 cm atawa leuwih ngarah dina nalikeun useupna teu kurang gitu. Nah, talikeun nya Mang. Terus ditalikeun minimal 3 beulit nalikeunna. Gitu. Mang ulah gacang ting euy. Minimal 3 beulit. Terus ditarik ngarah tali untang nu dibutuhkeun sarua di dieu urang kadang ngadamel ukuran cirian. Patot atau aku pulpen gitu. Oh berarti tak panjangna kudu sakitu. Kakara engken ieu dikeureut gitu. Ya, dikeureut nama ku gunting, ku silat. Kuawas biasa, Mang. Urang saku huntu dah. Oh, itu ngarah babarita. Deketnya Mang. Kalau Mang ngebulur Mang lalauna mah tuh Mang ulah gancang ting da batu teu barisaeun. Terus kumaha Mang? Geus digunting. Ciduhan heula teh Mang. Teu kudu. Iya nu nyeuna ciduhan ulah. Ulah teuing jadi lampokot kitu. Keureut deui nu tadi geus ditalikeun. Kuhuntu deui Mang. Kuhuntu pan ngarah seungit kana laukna teh. Tah geus ditalikeun puterkeun deui jiga nu dina swivel tadi mimiti. Lamun 8 puterkeun lamun 10 ngarah kiri kanan antara useup jeung useup henteu loba pakait lamun asupkeun nya Mang. Diasupkeun deui kitu nya. Kuhuntu we kitu. Kuhuntu. Kuhuntu ditarik kitu nya. Tapi make leungeun Mang. Make leungeun. Tapi mamang jalmi cakapeung. Terus ditarik upami hayang langkung rapi mah keur narikna disimpen dina tuur dah. Terus dibetot. Tuurang dah, bawa tuur parawan gitu. Hariana dina tuur ini sok halus, leuwih halus gitu tah. Jadi itu tali untang gitu nya. Oh iya bagus. Cik rada caketkeun heula Mang. Nah, ieu tali untang teh sae upami useup 3 di dieu hiji. Di dieu hiji. Nu penting mah antara useup hiji 2 3 ulah aya nu sarua gitu. Lamun aya sarua kana kukumbuna sok lemah ngait. Oh iya. Jarakna tah kieu. Kala jang tingali ieu nu hasil naon ngaranna teh ieu teh tah nu tilu teh bagian tali untang. Duduk in kamerana ngablur euy. Jadi itu carana. Atasnya Mang. Balikan deui Mang Ajat. Sok balikan deui. Itu katingali. Puterkeun gitu. Hiji 2 3 4 5 genep 7 8. Ngadapun curug ditarik asupkeun ka jero terus dibetot. Tah geus dibetot marah hasilna rapi teu urang geuning udah dina tuur ini. Iya.
geus nya. Ayeuna lamun usap 2 tinggal motongkeun we di dieu pegatkeun berarti usap 2 dihandap. Ngerti. Ayeuna lamun usap 3 ukurkeun tadi ukuran kan tadi jarakna. Usap 2 enak mah tadi mah 3 mah geus kan. 3 tadi enak. Usap 2 mah geus tinggal motongkeun we. Oh, tinggal motongkeun geus jadinya. Geus jadi ieu mah. Mana tanpa wipel? Tanpa swivel tuh. Swivel ngaranna. Swivel. Lain timbal mah. Kenceh lamun bahasa urang mah tadi. Balong mah di balongan mah kenceh gitu. Ya kenurna alus mang main tak urang. Alus apa? Menang oli 250.000 sakulah gitu. Ngajual naon mang? Ladang ngajual naon? Ladang ngajual entong 2. Ngagadekeun entong amang ieu. Heeh. Dan teh 2 tuh loba lah pokona. Ya loba ari mang teh. Aya nempokeun mah. Tinggal prakteknya mang. Tinggal praktek gitu. So ayeuna kumaha aja dipraktekeun. Lah itu kan deh mang. Ayeuna sok Kan anchor video mang. Anchor video. Nyata satunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui saupami kirang ngartos mah biasa tepangan wae sumuring SMP 2 Tambak Sari gitu. Ya, mohon. Waalaikumsalam mang. Mohon mang.